Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu. Benar ya mah. Ari sholat imadud dini. Nah, salah ya mah. Banungan ieu na suara ayahna ai berarti ain tak kieu. Imadud dini. Nah, kieu. Imadud dini. Lamun dalna dikasrohkeun di nya heg panjang lain ku alif lain kieu tapi ku iya disukunkeun kade. Ari salat eta teh tihangna agama. Jalma anu tara salat berarti runtuh tihang agamana. Lamun runtuh tihang agamana, agamana oge runtuh. Mata kudu naon? Kudu ngadegkeun salat supaya agama orang teu naon? Teu runtuh. Urang mah beragama Islam. Terus al-wa'du. Wa'du tah ayeuna teh ulah kieu ayeuna kieu we. Al-wa'du. Dainun tah dal mah teu nyamung kapayun. Teu tiasa nyamung kapayun dal mah. Tapi dal mah tiasa nyamung kana samemehna. Salah ya. Cenahna kieu. Dainun. Al-wa'du ari janji, dainun eta teh hutang. Tak lamun janji eta teh jadi hutang. Berarti kudu dicumponan eta janji teh. Saya berjanji jika saya terpilih menjadi presiden, uang sekolah gratis misalnya tehnya dan lain-lain, uang sekolah gratis, makan gratis, makan siang gratis misalkan. Peknya we jadi naon? Jadi presiden. Da janji teh ya wayahna nu neme diobrolkeun teh kudu dilaksanakeun hutang eta teh. Ari alus nama ulah naon? Ulah janji bisi naon? Bisi teu katepati doraka. Mending jangan berjanji. Cek seleng oge geuningan. Jangan ingkari janji. Itunya bisi tidak ketepati. Mending jangan berjanji. Gitu.